Sanyana Gusti Allah yuhibbu etami karesep Allah bika cinta Allah at-tawwabina kapirang-pirang anu tukang tobat, kapirang-pirang anu tukang tobat. Tawwabimo jadi tukang tobat teh umal teh hayu istighfar, ayo tobat wae boga dosa teh sautak saeutik dibersihan, sautak saeutik dibersihan ngeunaheun urang ge cerah ulah ngadaguan tobat itu tumpuk-tumpuk gewe nyeusuh teh 2 bulan sakali nepi ka geus beak geus hilomari kakarak nyeusuh ribu teh coba unggal poe mah saeutik aya 2 seuseuh aya hiji seuseuh gitu atawa piring dina eta teh ke nungguan kira-kira geus saminggu gitu nya. Itu setik dah kayak jadi bulan setengah bejana macam sultan kembar genep wa yuhibbul mutatahhirin jeung eta anu mikaresep Allah wa yuhibbu jeung eta resep Allah al mutatahhirina kapirang-pirang anu bebersih. Pantobat teh bersih bersih itu teh bersihan diri urang ngarang kena lamun urang geus bersih mah pikaresepkeun Allah da ari nu ngahalangan rezeki datang ka urang kok kotor dina urang teh aya jelema rezeki datang ka kiai hayang lancar cenah datang lagi tadi kerudung acan lamun urang ayeuna masih keneh ngeureuyeuh migawe paharaman urang boga pamenta ka Allah hayang diijabah sulit eta teh sabab naon antara kahoyong Allah jeung kahoyong urang bertentangan urang teh Allah hoyongna kieu ai urang jiga nu heueuh urang teh boga kahayang ka Allah da Allah cenah yakin bakal ngaijabah kana pamenta urang ngan Allah boga pamenta padahal mangpaatna ke urang ku urang teu pati dipadulikeun ieu teh wajib ieu teh henteu sok aya bahasa naon atuh zaman ayeuna mah lamun dititah ngajalankeun syariat secara dohir nutupan ora teh bahasana teh naon atuh jadi naonnya belum dapat hidayah atau bahasana teh naon nu penting hatena we cenah nu bersih jeroan beresaneun luar ge beresaneun ayeuna entong kieu entong nepi ka nyalahkeun we sok aya loba nu nyalahkeun jelema teh aya pakaian alus aya kalakuan kawas kitu aya serangan kumaha tuh oh urang mah sanajan pakaian tutupan orang teh da urang mah gitu sepertina teh eta teh geus puguh dirina teh goreng kagorengan diri dibela ku dirina kebatur nyalahkeun antara dohir jeung jero eta teh 2 kewajiban anu beda jelema teh jiga salat teh hayo kalakuan kawas kitu hayang katangan beak we jelema eta nu malingna teh pan kewajiban ti Allah teh rupa-rupana salat dititahkeun urang eta barang haramnya wajib dijauhan ulah nepi ka dikuat kait antara jero jeung luar cek urang teh geus percuma lah kitu mah ngaji we hayo kalakuan kawas kitu mending teu ngaji sakalian al kalakuan bageun cek urang teh pan lain deui eta mah hukumna ngaberesan luar syariat teh kewajiban ngaberesan jero ku tasawuf oge eta teh kewajiban nalika urang kur bisa ngajalankeun hiji makan teruntuh nu hiji teh jalankeun nu hiji atuh ikan bisa duanana mah gitu jadi ulah sok naon sok nyalah-nyalahkeun batur jadi tukang ngaji mah ulah sok nyalah-nyalahkeun batur setiap katingali kakurangan batur teh kurang teh we taluktik ditinggalian keun we urusan batur eta mah beresan we urang ngeulaanan mah gitu kecuali mun urangna lain komentar ieu mah sautak saeutik rek ngageuing batur amar ma'ruf nahi mungkar lain deui urusanana eta mah nu teu mah lain amar ma'ruf jero-jerona mah hayang nyacan batur ngeunakeun we ngagoreng batur teh terus tong ditempo lah kagorengan batur mah wa minal ahadisi jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang hadis ieu mah dawuh Kangjeng Nabi cenah ieu anu nyaritakeun masalah tobat qauluhu ari dawuhan Kangjeng Nabi alaihi salam
Sahur Kangjeng Nabi, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaum mi'ata marrah. Kudu tarobat aranjeun ilallahi ka Allah. Kudu daek minta hampura ka pangeran mun boga salah fa inni da sanyana kaula. Sanyana kaula wae atubu eta sok tobat kaula ilaihi ka Allah. Kaula ge sok tobat sok minta hampura ka Allah kulla yaumin dina saban-saban poe. Mi'ata marrotin kalawan teu kurang 100 kali. Bari istighfar Kangjeng Nabi teu jiga istighfar urang. Urang ya osok istighfar ka salat pan jiga kitu gayana. Jiga jadi minta hampura teh jiga anu teu minta hampura. Sebelum ya Allah minta hampura dosanya Gusti mah ya Allah minta hampura. Urang minta hampura kawas kitu gayana. Urang boga dosa katakan hampurannya ceu. Dibulak-balik gaya kawas kitu mah eta mah teu pantes dihampura. Astagfirullahaladzim gitu. Dikati gerung-gerung teh ceu hampurannya ceu gitu meureun gaya minta hampura mah gitu. Itu salah lagam. Mana tuh? Wa qauluhu jeung ari dawuhan Kangjeng Nabi alaihi salam. Aya di dawuh Kangjeng Nabi nu nyarioskeun masalah tobat putiha babu taubat. La yuglaku hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Putiha dibukakeun naon babu taubati pintu tobat. Lawang tobat selalu terbuka. Layug laku teges nama henteu dikunci teu digembok. Layug laku teges nama henteu dikunci ieu babu taubat. Nepi ka iraha hatta tatlu'a nepi ka yen bijil naon asamsu panon poe samsudin alias uday min maghribiha bijilna panon poe teh min maghribiha tina tempat naon surupna itu panon poe. Berarti naon atuh panon poe bijil tina tempat surup, tempat terbenam kudu lagi aya ti kulon mah. Panon poe teh ngalaut ieu mah bijilna ti dinya, pan beda getenya. Ayeuna ceuk para ahli anu ieu teh para ahli urang barat. Lain jelema Islam lain meneliti ningali ayeuna cenah pergerakan matahari. Ieu teh suatu saat matahari bakal berbeda putaranana. Bumi oge cenah ieu. Ayeuna muter urang ka dieu tak kitu cenah nya. Engke mah bakal beda. Setelah diteliti teh ternyata di Islam leuwih ti heula. Pantes lamun pergerakan urang bumi ngurilingan matahari ayeuna gerakna beda, nu tadina ka kanan jadi ka kiri upamana. Pantes lamun biasana bijil ti wetan terbit teh engke mah bakal bijil ti kulon. Nalika panon poe geus bijil ti kulon, di dinya lah mulai ditutup lawan tobat. Masing tobat adug-adugan ge moal aya ditarima dirinya mah. Matak mangpang muntun panon-panon normal kene di wetan. Wana di Cidian eueuh deui naon cenah eta nu pasti mah. Kiamat teh poe Jumaah, pokona geus sakitu. Teuing tanggal sabaraha cenah. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Eta nu ngaramalan supaya ti heula. Mana mang? Wa qauluhu jeung ari dawuhan Kanjeng Nabi alaihi salam. Kumaha Kanjeng Nabi ngadauh man taba qabla ayyughfir qabilahullah. Man ari saha jalma taba eta tobat ieu siman. Qabla ayyughfir dina samemeh yen sakarat itu mah. Jalma anu tobat memeh sakarat qabilahullah. Qabila tah narima buka itu tobat, bukana itu tobat siman saha Allahu Gusti Allah. Syaratna memeh tobat enon memeh sakarat. Kira urang sakarat teu nyaho pan lain. Ku sama urang teh sakarat teh nyaho, komo bisa jadi meureun urang peuting ayeuna keur sare mudah-mudahan poe.
Ternyata orang di aya pan jelema golongan jelema nu dicabut nyawa teh pas keur sare. Yang kira persiapanan. Mata penting lamun urang meme sare teh boga wudu. Penting meme sare teh babacaan. Di mana-mana urang meme sare boga wudu, meme sare babacaan, tong hariwang maot keur waktu sare. Terus eta mah nalika maotna oge dina waktu keur sare urang boga wudu mah dihitung syahid maotna. Dihitung syahid. Nah, yang keur eta mah di antal eta mah nu penting memeh eta wudu pokona mah. Kumaha ada antal da urang boga kieu boga pamajikan di daerah teh. Pamana ya antal deui jeung kontra ulah antal saperti nate antal jeung eta mah teu masalah di hampura eta. Wudu duksak coba kana. Nah, kadang ngalakuin lagi. Eta mah lain deui. Wayana da kudu kacai heula. Jadi ceuk Imam Ghazali teh mamun urang ngalakuin meme sare, tuluy urang teh naon disarekeun eta teh memang teu alus cenah makruh. Bisi lebah urang dina kaayaan junub tuluy we dicabut nyawa. Kena meureun ngamandian lebih 2 kalinya. Iya lebih basuh mah ya, enak lebih basuh. Mandi eta urut tapak basuh penting, ieu mandi mayit henteu, tetep mandi nama sakali. Mandi nama sakali. Sababaraha naon kawajiban anu hubungan ngawajibkeun kana mandi, maka wajib nama cukup sakali. Nah, soalnya aya dina TV ieu lah. Sok ditembok ku ibu-ibu. Mau balik nate. Lamun eta ibu-ibu cenah maot keur head. Tuluy maot cenah maka ngamandian mayit teh 2 kali. Hiji keur headna nu kadona keur mayitna. Teu kitu gitu. Da sawat soalna naon kawajibanna eta-eta keneh. Beda jika kieu teh. Pambatalan wudu urang migawe sabaraha kali. Umpamana ya. Pambatalan wudu teh can nyabak inungna, can kieu, can hitut, can naon. Kudu sakali kababar kabeh suci. Sarua eta suci mah jiga kitu. Mandi ge nya kitu deui. Boga kewajiban sabaraha kali ngalakunya 17 kali sabeting. Cukup ku sakali mandi suci. Ku sabab ngalakuina 17 berarti mandina 17 kali baru dah. Henteu. Najan kewajibanna beda oge. Bawa-bawa aja jauhin. Wa qawlu alaihi salam. Tadi tanya ya, iya. Ayah mutiara ke ibu-ibu ya. Ayah tiga lama lunas hutan pernah? Ayah nama lain ya. Ayu mamroatin sahawai ibu-ibu qabbalat zaujaha anu nyium salakina. Ya, ieu mah nu keur boga salaki jeung ge. Mata acan nu teu boga salaki mah kumaha teu da sahawai ibu-ibu qabbalat zaujaha. Ieu dina kitab Adabun Nisa cenah. Nyium salakina tapi syarat bitoi binafsiha ikhlas. Jadi untuk kapaksa nyiumna teh bari ngegel mah komo. Nyium salakina bari hatena ikhlas, tidak keadaan terpaksa, pakaan nama qiraatil Quran isnatai asrata marratan, sarua jeung maca Quran khatam 12 kali. Nyium sakali teh. Coba matak anu boga salaki mah ibadah teh babari. Jadi enak ke mun istri parib hayang sabaraha kali khatam. Cium mana parib terus. 30 kali nyium kali 12. 12 kali khatam Quran cenah. Nyium salaki teh. Ngan si ketu meuti nyaho wajikanana tuh. Di bejaan ku sorangan teu bawa percaya kayangna. Lain eta unggul. Wa kataballahu jeung Allah bakal nyatetkeun laha pikeun eta awewe bikulli ayatin tina setiap ayat dina Quran khamsina hasanatan 50 kahadean per ayat dina Quran dikali 50 kahadean ayatnya sakara 160 ayat kali 50 sakali nyium teh anu pamajikanna teu kade bejaan ayat ini cenah Allah bakal ngabangunkeun Madinah cenah di surga sakali nyium teh
sabari ieu poho deui. Jadi hiji sarua nyium salakiti jika ngahatamkeun Quran 12 kali. Setiap ayat dina Quran diganti ku Allah 50 kehadian per ayat. Terus naon bakal dibangunkeun cenah Madinah di surga. Mata kurang mata salat ini nyium salah ieu we. Tah antara salat bakal non kan gitu teh eta mata kieu. Nah, eta nyiumna teu dicaritakeun ting nyium naon ya. Kira-kira mana we nu meujeunna lah. Wa qulu alaihi salam jeung ari dawuhan Kangjeng Nabi alaihi salam. Detik-detik teh. Ata ibu minad dzambi kaman ladan balah wal mustaghfir minad dzambi wa huwa muqimun alaih kal mustahzi bi rabbi. Ata ibu ari anu tobat minad dzambi tina dosa kaman eta seperti jalma ladan ba anu henteu aya dosaan lahu eta tetep pikeun jelema anu tobat tina dosa seperti jelema anu can pernah migawe dosa bae, bahkan sapanjang dosa katukang puluhan tahun bakal yubadilullahu sayyiatihil hasanat. Kagorengan baheula dosa bakal diganti ku Allah jadi hasanat, jadi kealusan. Dosa nu baheula teh catatan dosa teh matak nepi ka aya dina riwayat dicaritakeun aya jelema dina poe kiamat tintah muka buku amalna ternyata ditinggali mimiti doraka hungkul, pas akhirna ternyata naon cenah kealusan hungkul, geus beres eta buku dibaca diulang dibaca deui, ternyata ngadua kalian maca beda jeung mimiti ti awal sampai katungtung kahadean kabeh. Nah jadi kieu tadi mah mimiti teh dosa mimiti teh yeuh pas kakolotkeun amal soleh unggul diulang deui eta buku dibaca deui ternyata ti mimiti amal soleh nepi ka maut. Naon tah ieu jelema nalika keur hirup keur ngora mah tukang doraka pas yang hareupan kolot manehna tobat. Nalika tobat dosa-dosa nu baheula catetan anu goreng-goreng teh diganti ku Allah jadi ganjaran hasanat alusan unggul. Segitu we. Iya cenah. Kudu diaminan teman. Iya cenah. Jadi naon? Aya dawuhan Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam. Ieu cenah dawuhan teh. Ya Adamu wahai Adam, inilah udkhilu ahadan min dzurriyyatika. Kami teh moal ngasupkeun saurang oge min dzurriyyatika ti turunan anjeun annaro kana neraka. Wala u'adzibuhu binnar. Kami moal nyiksa saurang oge ti turunan anjeun ku neraka kecuali naon illa man alimtu bi ilmi, kecuali turunan anjeun anu mana kami nyaho ku ilmu kaula annahu law radatuhu ila dunya, seandaina ieu jelema dibalikeun dihirupkeun deui ka alam dunya bakal naon cenah tah bakal la ada ila syarri makana fi, bakal balik digoreng deui dosa deui. Jadi nu ku Allah di akhirat disiksa teh jelema anu lamun ku Allah dihirupkeun deui pasti ngagawe dosa masa lalu deui. Jadi wawadulan di akhirat teh Gusti pokona mah eueuh deui cenah nya pamenta jelema anu geus mararaos minta teh dia hayang hirup deui. Seandainya lamun kami hirup bakal soleh keur jelema anu siksaeun mah eta omongan bohong belaka. Waduh dihirupkeun mah anger doraka deui. Jadi jelema anu disiksa ku Allah teh jelema anu nalika keur waktu hirup berdosa tuluy manehna di akhirat menta hampura ka Allah moal dihampura disiksa we ku Allah teh naon sababna, sabab manehna lamun dihirupkeun ki angger bakal dosa deui jelema eta mah. Jiga baheula zaman Kangjeng Nabi Musa teh ya jiga nuleuh pan manehna pepelakan nyawa tuluy ternyata datang ka Nabi Musa kumaha cenah sawahna beak kunaon ku
kunon ku eta kunaon ku bereng beak kabeh total datang ke Nabi Musa engkena pokona mah lamun ku Kangjeng Nabi Musa didoakeun subur deui moal gitu-gitu deui bakal saroleh akhirna ku Nabi Musa didoakeun terus kumaha anger balik deui kana dosa deui dibere subur mah datang deui minta deui ternyata naon cenah geuninganna datang di panyakit ieu mah anyar beda ieu naon simut ieu mah beak ku simut tuluy kumaha atuh hayang didoakeun deui anger balik deui ka asal deui ngesubur datang di panyakit geuninganan sawah teh beak bae kuna atuh ku banjir teu kajual da akhirna hayang didoakeun atuh didoakeun deui ku Nabi Musa kumaha akhirna geus subur balik di doraka deui datang deui ka Nabi Musa kumaha geuninganan papelakan teh beak cenah ku manuk piit Woi kumaha hayang didoakeun lamun geus didoakeun rek saroleh didoakeun ku Nabi Musa hayang soleh ternyata subur deui geus subur doraka deui tah golongan nu kieu nu bakal disika di akhirat tong boro-boro di akhirat di dunia kene ge jigan heueuh ari keur rimo jigan heueuh Gusti pokona mah lamun sagut teh rek ngaji geus cager teu nongol-nongol jadi loba gogoda ai doraka non ai amal soleh aya cenah baheula mah aduh keur jauh hayang giringan ngaos teh upami caket mah aya geus deukeut nongol-nongol heueuh matak da eta mah naon atuh alesan ari kana ibadah mah teu kaitung ku jarak teu kaitung ku sibuk teu kaitung ku kapentingan nalika taufik geus lungsur kana diri urang geus tembus we terus jadi moal alasan gitu terus kumaha cenah lungit kieu cenah jadi naon cenah kami mau nyiksa umat anjeun turunan anjeun kecuali jelema anu lamun teh mah ku kami dibalikeun di alam dia pasti manehna teh bakal doraka deui cenah terus kumaha saur Kangjeng Nabi ad-dawawin salah satu buku amal teh aya 3 hiji diwanun yaghfiruhullah aya buku amal hartina dosa gitu anu ku Allah bakal naon bakal dihampuran nu kadua wa diwan la yaghfiruhullah aya buku amal teh amal goreng anu ku Allah moal dihampura ieu mah nu katilu wa diwan la yatrukullahu min husai'an nu katilu aya dosa anu ku Allah moal diantep eta dosa hartina mah bakal disidang anu kasidang beratna eta mah nomor 3 mah naon cenah nu mimiti fa amma diwanu alladzi la yaghfiruhullah aya pembukuan amal goreng anu mana Allah moal ngahampura kalakumaha oge lamun migawe amal goreng eta saha wae jelemana naon tah pasirku billah jelema anu nganggap pangeran leuwih ti hiji aya atawa naon nganggap aya pangeran salian ti Allah nyekutukeun pangeran musyrik teh tah nu kitu mah cenah naon faqad haramallahu alaihil jannah wa Allah diharamkeun surga ka manehna wa ma'wahun nar tempat balikna pasti kana neraka nu kadua lain berarti kieu sok aya nu ngarti innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ngadalil nanti ku eta kabeh dosa bakal dihampura kecuali hiji cenah musyrik enak kieu ditanya lamun aya jelema di dunia musyrik tuluy manehna rek tobat kumaha nah moal dihampura teh lain di dunia engke di ditu di akhirat ari di dunia mah dosa naon ge bakal dihampura asal tobat mata aya jelema manehna teh naon murtad tuluy kumaha urang teh sunat istitabah dititah balik deui ka Islam deui atawa jelema nyieun pamusyrikan urang teh sunat maneh teh diajak deui supaya balik deui ka Islam deui jadi di akhirat nu moal ditarima teh total ditutup nu kadua wa amma diwan alladzi yaghfiruhullah aya buku amal goreng anu mana kagorengan eta ku Allah bakal dihampura nu kumaha fadulmul abdi li nafsihi di mana-mana urang ngadolim diri sorangan nyieun dosa bima bainahu wa baina rabbih dosana antara urang jeung Allah
bisi urang boga dosa ka Allah maka eta mah naon cenah hampura Allah lungsur asal daek teh hampura we urang nu katilu tah nu paling sulit wa amma diwan alladzi la yatrukullah min husai'an aya buku dosa ieu mah anu mana Allah moal ninggalkeun eta saeutik oge bakal disidang berat ieu mah padulmul ibadi ba'dihim ba'don di mana-mana urang jeung papada jelema nyieun picengkeleun batur nyieun pidosaeun eta mah wayahna moal naon cenah ceuk ulama la yanfa'uhul istighfar wala taubatu moal manfaat ke ieu jelema minta hampura ka Allah nu padahal dosana ka tetangga nu padahal dosana ka jelema nu padahal dosana ka kolot wala taubatu moal manfaat manehna tobat ka Allah deui malam yardo al khosmu salama musuhuran can ngaridoan ka urang mata penting minta ridho teh dosa ka jelema tah liweuh dosa ka jelema mah wa illam yardahu fid dunya seandaina lamun urang boga musuh keur waktu hirup teu ridoeun teu ngahampura ka urang ukhidha min hasanatihi yaumal qiyamah maka amal hade urang ngajina tahajudna berjamaahna bakal dirampas dibikeun ka jelema nu pernah urang didosaan nu pernah dipaseaan nu pernah utangna teu dibayar anu pernah ku urang disiku nu pernah ku urang disintre kabeh persidanganan aya tong moral jelema cenah sato we sato naon cenah hatta yuqada lisatil jamma minasatil qarna domba anu aya tandukan pernah nabrak domba anu eueuh tandukan eta bakal dipanggil domba nu dua itu di sidang cenah eta langsung aya nu diadukeun lain alah ini nu domba kumaha hukumna tuh pan dibejaan ku Syekh Nawawi oge ngadu hayam ngadu domba ngadu-ngadu sasatuan omong ngadu jelema meureunnya ngan ayeuna mah anehna dibulen kunaon ku bahasa olahraga dibulen adu ketangkasan dibulen deui meureunna naon adu naon gitu eta teh hukumna teh cenah naon haram eta teh Allah maka beuki urang teh nya nya saeutik-saeutik we atuh ayeuna mah jadi gantilah ayeuna mah saeutik-saeutik entong ieu teuing gitu tong orang ngadu sasatuan pokona mantong ngadukeun sireum kecuali kurang dimanfaatkeun beda-beda manfaatkeun bang musuh kurang teu cacing teu meunang akhirna minta hampura ka cacing rek dikayet komo cenah si untung mun urang di imah loba ucing sanu di imahna sok entukan kucing eta teh cenahnya ucing mah mata ucing hiji ucing nu kana cucurut eta mah dua hewan eta mah spesial tong usir cenah aya ucing jeung cucurut beurit mah beda deui eta mah beurit mah kumaha di antara sasatoan cenahnya anu sok ngaduakeun lamun kurang geus dibere dahar eueuh di ucing mana teh lamun geus dibere dahar ka sok init cicing ngahulang sok ngadua Gusti cenah lamun diterjemahkeun mah cenah abdi teh lamun di luar mah mangi dahar teh hararese ari di dieu mah nu boga imah teh teu hararese sok mere dahar ka urang najan asina kur meleh huluna oge hate teh geus bunga daripada puring cicing cenah di tatangga jeung huluna ge dihakan tah mah ka bagian huluna ngeunah cenah di dieu mah Gusti pusing ditambah-tambah rezekina nah gitu ucing teh matak cenah eta teh sebenarnya mah lamun imah urang resep paeutupan ku ucing eta teh anugerah hewan ucing mah mata Kangjeng Nabi ge kagungan sasatoan anu dipikanyaan naon ucing mah aya Kangjeng Nabi ge nepi ka anjeunna uih di mana di luar bade uih ka bumina terus tingali anjeunna bade tepan berjamaah sorbana katindihan ku ucing nepi kana teu wani ngahudangkeun ucing disobekkeun sorbana supaya ucing teu ganggu yang urang kitu nya rek salat sajadah katindihan sobekkeun sajadahna beak rasana sakingnya mata kucing mah tiba baheula aya wedana ada tong seblok kucing panas baledog udah nyokot maling ieu kalau pangna dipaling sama si anak korek jadi kucing maling coba lah orang ngaberehan mau dipaling tuh teh